Coba milarian gawe kos batur mengis beli kongkorong 25 kilo. Atuh ya angsa nu embung gawe nyaho zaman ayeuna mah keur hese gawe. Nyaho sorangan aing geus teu keramas geus 5 bulan lain kutu deui nu aya cucunguk na sirah aing mah. Atuh beas geus beak, gas geus eueuh, bawang bodas tinggal kulitna. Aya goceng huut beuki huut. Manya huut. Nya sia teh lin hayam mah. Saha tua? Ya geus kurang aing liar lah. Batu. Batu di kulub hipu mah. Ih, kata mah. Geus beb doakeun ye salah ki. Bro. Mana gegar belacon aing hese dengan gawe. Ih, meni carpel kieu buuk teh atuh teh. Pan atuh mandi ge pan aya we mandi sabun eueuh. Geura maneh teh geura eta gawe atuh. Kasalah kiki mending maneh-maneh mah aduh aing. Hor pan heueuh meureun. Ari ieu urang teh nyangu jeung maneh daang kumaha beas eueuh, gas eueuh beak. Cabe tinggal tungtungna, baruruk di eta ge bilatungan. Nyata tuh mentang-mentang aing gawe pan aduh. Heuh atuh maneh teh geura gawe minjem ke ka saha kitu ka babaturan maneh aya weuh. Oke dah diusahakeun aing mangkat dah neangan dah. Heueuh. Minjem heula mah ka saha we atuh dah. Heueuh atuh kami toha eueuh. Ulah kami toha wae atuh. Heueuh pan era heueuh nyaho urang ge era. Kami toha teh nginjeman. Heueuh dah. Durung aya tamah duit 1000 mah tuh. Heueuh atuh dah mah atuh dah. Cuaca geus kieu mah lah. Heueuh atuh buru. Mau duitnya sing loba. Heeh, ke doakeun aing injeumana ka sawe. Nah. Asik. Bawe buka pamajikan teh. Naon? Naon ngomong? Eta salah kita. Kagungan putri nembe hiji-hijina. Ya Allah ya Robi. Majikan can balik di TKW. Hayang jajan wae di ieu budak nyangan duit ka mana coba tuh. Ayo sing sabarnya Dek. Sing tawakal wayahna. Gusti nu agung bobonya. Arek bobo. Tep. Nasib kemana ya? Keberatnya. Pokoknya mah bapak mah setia ka neng teh cara inung maneh mah ngablu ngalkah TKW. Nya aing teh boga kenalan tukang MBK ya. Bang Emok. Nyiem duit wae kitu nya ka Bang. Tapi kumaha nya? Tapi karunya budak euy. Hareup nyiem duit we ah. Araya moal nya euy barudak di imah. Nah, tayangan heula lah. Tayangan. Aing nengan duit ka mana? Karunya pamajikan. Bawang geus teu boga tinggal kulitna doang. Gas teu boga. Cikeun di dieu di. Bro. Kumaha sasehat? Siapa nu keur ieu ning lieur? Pamajikan dewek ngocoblak we. Aing geus pusing di ieu mah. Gena-gena ada itu jalan puis, ngabangus we. Geus beak teh mah gas beak, beas beak, minyak beak. Ini kacabe saeutik di dibahas, kacabe bilatungan. Nu kitu pamajikan kitu mah cocokan ku jahe biwirna. Hayang nama aing ngenteng tetegan kitu-kitu pamajikan aing. Aing ge bro, pamajikan aing ge guguru tuh. Kabeh geus serba digadekeun. Nyangan duit ka mana nya? Aing bingung aing ge gawe hese itu nyangan duit ka mana? Udah plus belacon heuh. Aing jadi balangsak ieu. Kan aing amak nama ngocoblak we. Meme HS ngocoblak, udang HS ngocoblak. Siapa bayangkeun aing teu keramas si aing geus ateuh. Pan heueuh aing sama ieu geus lain ketombe lain putu deui biji ya. Aing cuci muka ge ku sabun busruk. Pan heueuh sateh aing oge mandi make sabun gandul. Udah ting sabun Kieu teuing. Kieu teuing aduh. Kopi ge kuat ka boleh aing bro. Jangan kamu ke mananya, ini yang kedewitan ya. Si gondrong biasanya sok loba ieu channel namanya. Tak biasa main loba kawauhan tuh. Udah gua lah di dia sudah benak lewat lah. Pusing aing geuh. Aduh. Sabarnya. Aduh.
pakai atur sama Dedek. Hah? Nggak mau? Duh. Kita cari teman papa. Oke. Oke. Oke, tos dulu tuh. Oke, di mana ya? Oh iya. Tuh, ada teman papa. Oh, bro. Sehat. Yuk. Alhamdulillah. Aduh. Panjang beuheung. Keur naraon maneh? Iya budak sih meni lucu. Dibalik atuh, Bah. Salim dulu sama Om. Salim dulu, salim. Budak kenapa anak kodok, aing kenapa sih panjang, mah. kenapa panjang. Semalam. Jakarta. Geudis teh ieu anak dek ye. Bro, dek njem duit lah 20.000 mah. Si goblok ngeledek si ka aing. Ih, sia mah. Aing dia di mah di bebeak aing kok majikan aing. Kebiakan kumaha? Nyablak dia Nyablak. aing kana culi aing. Geus badi aing geus panas, badi aing geus panas. Nyablak Walangsak sama hirup teh. Bro, 15.000 we jang budak jajan aing mah. Siapa terpercaya? Tanya kasih iya aing sih banget kan pakai sabun busruk karate. Aing kudu kumaha atuh ya aing bingung ieu budak nya hayang jajan wae pamajikan can aya kabar. Geus we anu kieu. Apa pamajikan tita mangkat ka TKW. Lain geus we anu kieu. Dek boga ide ieu, dek boga kenalan MBK. Kumaha tah? Kumaha lamun urang nginjem? Misi geus wau. Wow, tenang we arek mah. Minjem ke MBK Heeh. Arek mah. di ieu non teh potonganna gede moal. Ti heula mah. Henteu. Henteu. Leutik da pokona mah. Arek mah. Aja dah ini pada ieukeun. temenang aing pagawean temen ini kan duit aing mah. Sarua aing oge keur ieu teh. Saran naon MBK? Gampang syarat pertama ke di ditu dah tong pusing. Majikan aing bawa entong. Bawa kayak pamajikan teh bawa. Heuh. Bener nya? Ma sepakat yeuh. Oke dah. Sepakat. Gen, bro. Heuh, arek sepakat. Oke, Yuk heuh. budak sia. Dah ayeuna mah geus urang neangan heula. Bere jajan boga budak. Heuh, makan aing nginjem atuh goceng mah. Siapa aing goceng-goceng. Anak aing moal jajan meureun. Mo sabar neng nya. Sing tawakalnya. Rek survei ka mana? Oh, dek karek survei heula. Ka imam majikan lo ya. Oke, kudu Aing di pijak kontak di. pamajikan aing heuh. Oke, kudu di kontak di nya. Oke, siap. Bawaan teh kayak pamajikannya. Oh. Mami. Ka mana majikan aing? Kabur ka Arab. Beb, Iya? Apa? ieu Apa? aya duit teh. Ayah? Serius? Beneran. Di mana? Di mana? Anu sok ieu teh ning, anu sok ngariung-ngariung teh cenah naon sih ngaranna? Nu ngariu? Nu dariukna teh tah. Naon atuh nu dari kitu? Bang naon sih? Bang Mop, Oh, heeh, Bang Emok. arek. Hayu. Ayo, ome shopping kali-kali ka mall ulah ka sawah jeung ka kebon we, loba reungit. Teu atuh ayu iraha tah. Ayeuna we. Hayu. Aing dasar awewe, unang duit mah. Ayo, buru. Atoh we tuh. Wah, tadi ku kulunut. Bung. Waalaikumsalam. Menang ah duit teh. Nanya kana duit we jeung duit. Atuh panjang masak, pan mana ge butuh daang meureun. Kieu, dieu. Aka panggil si Denny. Heeh. Si Denny kumaha lamun minjem ka Bang Emo. Bisa sih. Tapi ibu milu kumpulan. Hayu dah. Kayak age milu jeung ibu heuh. Heeh. Tak kayak naon pesertana kudu ngumpul doang cenah. Oh, ngumpul doang gitu. Miluan naon teh nyaho pokona mah lah. Kayak jeung si Denny jeung si itu tuh Jeung si istrina? Oh. Oh. Kabeh malilu kayak kumpulan. Oh, siap. Hari gitu. Kumaha? Hayu. Oke. Tapi gede tuh duitna. Gede lah lumayan. Awas ya mun saeutik. Kajeun yang penting ngebual ya. Heuh, Penting ngebual lah. heeh. Pusing pada gawe teu bebeunangan ke hese. Udah maneh mah titah gawe embung wae tuh dah hayang cicing di imah we. Pan gawe ge gawe naon atuh bingung. Heeh, maneh mah hayang cicing we di imah. Nu nutur istri ka dieu tuh. Buntut we dung di teanan teh. Aja nih mah karena laki pamajikan mah kudu kitu ah. Cara salaki batur geura ih ayeuna geus meuli motor mah nu gede, mobil mah nu gede. Hayang. Ih, urang mah kitu teh hayang. Hanya akal tapi na Kayak pangnyieunkeun dah. dina naon? Dina ember. Ngacarik citakan cari gula. Mobil motor segala dibahas lah. Hayang meureun teh. Heuh engke nah, mah ieu lah. Keca ieu lah ah. Heeh. Lalila. Aduh. Ieu nuncan mayar. Meni loba pisan. Nu bulan ieu
numbulan anu meni loba kieu. Ieu teh kamarana atunya meni lieur. Waalaikumsalam, ka mana wae? Naon kumaha ya Damang? Ya Allah. Salim heula, kasih teh salim dulu, salim. Pintar. Sok calik. Arek di mana ce da korsina oge. Oh poho pan ieu teh. Meni can malayar aku da. Kenaon atuh eta? Iya ya, meni loba pisan. Ce, cangkeul hayang diuk euy. Ayo bro. Ya. Ayo dilebet mangga. Geus dah. Heus, boga ucing ning, ce. Bubuhan ieu teh meni loba ucing teh ya. Benar. Tuh, ada kucing. Main kucing jangan main-main Kucing, batu bahaya. Jadi kieu, ce, urang datang ngerit aya keperluan yeuh, hampura we nya ngaganggu. Aya barudak nu arek nginjem duit, sakelem jeung urang kumaha. Bisa tuh. Kumaha atunya? Wayahna we tulungan, karunya budak uing hayang ngejajan, can jajan ieu tuh. Arek iraha kerah emangna. Ayeuna we, namun eta budak kontek ayeuna tareang deui. Sok Soalnya atuh. bieu ge geus bener-bener karumpul. Sok atuh. Bisa. Alhamdulillah. Asal balener we nya malayarna. Ini mereka mana ya Allah, terus mamah mah teu aya ketika gitu can duit teh nya. Gusti. Emang ka mana kerah? Boga TKW nya geus atuh. Karunya ke budak urang dengah barudak kok. Sok. Ulah ka mana ada gua di dieu nya. Atuh emang arek ka mana kerah urang teh? Bro. Tuh salim heula sama si teteh. Salim heula. Maneh mau salim? Moal aing mah kudu. Sok. Balik nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai teh ditulungan, ai ngakarunya. Ai ditulungan disita balener ieu teh malayarna. Aduh. Lamun lagi terpaksa mah boro-boro aing adieu. Salim heula ka dieu, Ce. Salim dulu si teteh. Salim dulu. Pinter budak Oh, teh damang, soleha Bu. benar. Alhamdulillah. Pahit mah majikan aing ieu. SF lagi ya. Nah, jadi kieu ce, urang teh mau barudak teh ieu nu geus dijanjikeun tadi teh, tah kan ci ece teh ngajanjikeun nyanggupan lah intina mah tah sok ayeuna kumaha perjanjianana jeung kos kumaha lah lalakonana sok. Perjanjian segala. Aya Aya meureun, atuh. tak ieu kan nu ngajelaskeunana. Sumpah. Ai. Asal balener we malayarna. Sumpah naon? Atuh lain. Sumpah pembayarannya. Asal ulah sumpah pocong we. Jadi kieu meureun intina mah nyieun perjanjian lah gitu. Sok. Lain sumpah pocong aing ge teu hayang sumpah pocong si arek kumaha. Atuh ai sia, atuh urang ge embung. Mah. Aturan MBK 1. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Tapi lamun urang tengah sunat. Atuh ai maneh cenah arek nginjem duit. Atau bukan budak kumaha urung ngasuheung ku mangke we teh masuk terus. Kumaha tah? Lanjut. Lanjut. 2. 2. Membayar angsuran setiap minggu. Membayar. Hah? Kalau aya. Oh sih Atuh tapi nama. kudu. Kumaha? Balikan di. Membayar angsuran setiap minggu. Ayo, baik, mantap dah. Dia usahakeun lah, siap di rumah. Do ieu budak teh rek cicing aduh pangasukeun atuh sakedeung. Aduh eta. Mang nu hape budak eta hiji mang. Aduh. 3. Tilu. Pembiayaan bukan untuk orang lain atau mitra lain. Tapi urang mah jang budak urang. Ngusahakeun jang budak, jang jajan. Maksud aing heuh gitu. Pan maneh ge jang pamajikan. Nama boro-boro keur batur keur diri sorangan ge ibu. Euy, duh. Nges deh. Nah, terus kumaha? Kaopat. Kaopat ayo nanya. Opat. Opat. Bertanggung jawab Bertanggung jawab bersama bersama apabila ada yang melanggar Apabila ada yang melanggar, akan mudah robah. akan bersatu kita teguh, bercerai kita bom.
Aduh. Kacau ieu. Kumaha? Atuh urang di bawah atuh ge. Paeh beureum kabeh. Da maraneh ieu maraneh butuh duit apa? Nya duh aing. sih lamun awan ngarang mah ubah atuh aturan eta. Heuh. Kumaha ieu? Da geus. Kurang-kurang atuh da nu. Geus. Geus lah pokona mah. Tadi di kalian mana? Opat. Lanjut deui. Waras teu tapi Urang mah mau waras, mun misalnya urang teu waras mau diinjemkeun mana duit ya urang. benar tapi nama tuh bagian nomor 4 tuh. Tenang lah, euy, aya buru nomor 4. Geus. Kumaha? Akan mudah robah atau Makan. Anu mana, Ceu? Yuk. Teu nyaho pan, Ceu. akan mudah robah Akan mudah robah atau aturan MBK. atau aturan MBK. Tah, ngarti. Enak. Henteu, urang tuh maneh. Urang Aing heula man lain anu mawa ka dieu. Geus dah, ayeuna mah kieu we. Hiji-hiji. Oh, wah, ayo. So, hiji. Sana mi. Dua. Oh, ngaran maksudna Heeh. tetew. Kang Tetew. Tetew. Teteo ge. Nggak cicing antep dah kumaha we tetew Lu arek hayang duit, putu Nu. arek Ayo. usaha Nah, terus arek minjem bara duit 2.500. eueuh 2,5 juta maksudna. aing maneh sih Mahi, bener mahi yang setahun urang kan hidup sorangan. Budak mah dah sapoe gope ge mahi jajan. emang ka mana keur pamajikan Duh, eta mah pokona mah no comment pelebah dinya mah sedih lalakon pamajikan mah. sabar. Waduh, sewa aing. Oh, geus aduh, gara-gara maneh Ceu pan jadi atuh. Geus ieu duit intina mah kayak buru. bara tadi 2,5 juta. 2,5 juta. Heeh. Geus. Geus Mana? engke kurang ditransfer Oh. Atuh ayo sok lah tah. Maka dua sa ge. Urang heula nya. Urang heula. geus Ini rariweuh sih teh. Udah hantepkeun. Lain bagi gomet ieu teh lain. Keke kebagian. atuh Tapi loba teu kabagianna. Oh, Mbak. tenang wes sieun sukos nu ngaledek ka urang Bu, Kedua, Kang Non, Kang Dery. Kang Den, cabut. Hah? nu kieu gila atuh ge. Bisa heureuy oge galak-galak. Buru Bu, hayang kamu ya. Pamajikan karunya diajak ka sawah jeung ka kebon we. Atuh make, Keburu ngantak minjem. atuh lain diajak ke kamar. Oke, penting. Bosan ya. Kang Dery, arek minjem bara duit Lumayan. 5 juta we. 5 juta. 5 juta we deh. Boga tanah Bu di ditu di tetangga. Emang kerah? Oke, kurang dijual. Kurang kita boga taneuh teu bangka. 5 juta. Sekian kamu. Geus, Bagian urang kayak ditransfer. Siap Bu. Halo, Mbak. Ah, banyak siata majikan sia. Sila hejo. Sila hejo. Boro-boro hejo maneh mama. Aya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Biru, weh. Ayeuna naon? Beda. Tilu. Sana ngaranna Ngaran maneh teh saha? Kokom. 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 Kokom cantik-cantik. Ih. Kokom. Pamajikan ge ampun aing. Baraju. Arek minjem baraha? Tong detik nang. 20 juta. Ya, sanggup moal ke ngagantianana geus gede-gede kitu. Nah, lainna urang nu teu sanggup. Heeh. Manehna saranggup yang ge bayar. Iya, ya. Cantik ganteng tuh. Sia. Siap-siap. Gawe ngan ngojek ge henteu. Sia. Pagawean teh ke kamar we ka Yes. Kamu. Beda. Siap-siap we. 20. 20.000. Oh, 20 juta. Eueuh. 20 juta. Yang penting pemajikan aing nyenge. 20 juta. Heeh. Engke kurang ditransfer. Ayo. Buru-buru tadi nak. Bu, arek balik heula, arek Senang tadi arek kamu. Bener pernah heula ieu. Heeh, beuh ditransfer Mas ya. Bebenah. Tah pemajikan aing teh hayang beli motor lo coba.
meuli nu second. Bisa kali pakai aing kencan jeung pamajikan aing, geus mogok poe ini jual deui geus kepalang. Hah, emang dijual deui gerah? Heuh, pakai beli beas tadi teh ya. Aing beli sempak doang nih, Bro. 700.000 aing. Tapi sieun ka dieu euy. Ya terus moal dieu. Lamun lalakon dek mah kamar teh arek muka usahanya eta jadi tangkulak Manila ngalah labur Manila. Nah, budak dewek arek jajan berhenti kata jadi. Sekedar si itu lagi. Ada lamun ka dieu si eta na. Hah? Aing mah arek pura-pura gering we ah. Cek kumaha? Teh nyaho aing mah alasan pamajikan aing. Ieu jelema teh kamarana geranya iuran pertama alalus, kadua alus, katilu alus nih ka samingguna ayeuna meni areueuh hiji pun nu malayar. Diontrog ah mendingan ayeuna ku aing. Pamajikan aing rong soleha. Tempat ngumpulna. Woi, mana iya teh bayaran teh. Sia teh cara pertamana alus malayar. Kamana iya mayar? Sia iya cek kokok. Geus 20 juta nih ka ayeuna. Aya duit mah, Ulah sok waduk maneh. Ayo urang langsung melewet manten. Keudang dagoannya. Naon urusan jeung budak. Ieu arek nu ketulan duit maksudna. Bayar ke urang. Tawanan, masalahnya mah dia tawanan, pokoknya mah. Jadi kumaha ayeuna? Rek bayar apa moal? Ieu masalah duit mah aya. Tenang we, mantap. Tenang we dakwah kudu kitu ieu Samsung. Tenang we, tong sieun pokona mah. Gerak ka mana sih ya? Ke mana? Arek nu ketulan duit. Bener bae, yang bener ya. Arek ka mana ih? Ih, Arek meta. kan udah gua. Arek metaan. Kayak ini salah kisah deui jaminan imah ieu tenang we, arek make korek ke gawe. Benernya iya mah jadi jaminan sia. Majikan aing teh. Buru. Bentar, Bu.